wabarakatuh. Daun salam digegel berit, lu mau jawab salam mudah-mudahan loba duit. Kencang. Ada pantun buat bapak-bapak. Daun salam daun talus di wadahan kana rantang. Nu ngejawab salam rada lelulus ka ciri doang akhir mikiran hutang. Aya nu boga hutang aya. Hayang lunas hutang hayang atuh dibayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pantun hiji deui buat mang santri yang jomblo-jomblo. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, mantan ke penghulu, kalian masih sendirian. Serangan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awak tilu perkara anu bakal madarakeun kana awak urang bejakeun tah ulah. Moal marah ya moal ngambak, moal ambakan, modar sih. Mana tilu perkara anu bakal madaratkeun kana awak urang ulah dicoba bahaya. Nomor pertama anu bakal madaratkeun kana awak urang nyaeta ngalaudu make cai ngagolak. Nomor keduana nyaeta ngumisan nyukuran kumis make gergaji mesin. Nomor katiluna ngorekan kuping make linggis. Geus pasti berbahaya ulah dicoba. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'a huda wa sunnatalah amma ba'du. Qala ajalla wa jalla fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Al-ayah ay tamimil ayah wa bidzalika qala nabiyuna Muhammadun wa qala nabiyuna Muhammadun Sallallahu alaihi wasallam. irhamu mautakum bisadaqah fa inna sadaqata tadfa'ul bala. Wa qala hadisul ukhra iza matabnu adama inqata amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Al hadis. Wa qala nadim fi kitab ta'limil muta'allim ta'alam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa inwanun likulli mahamidi. Kompak bapak-bapak. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqam
wasi'al karami kudu asak mikir bantuan mang kir baik ujungna kudu asak mikir ke agama kudu mik lamun kerahayang dijong ke agama kudu mik geus kir baik nah mitoha kula mang sakir alhamdulillah ya rabbi bil mustafa balik maqasidah waghfir lana mamat ya wasi'al karami kencang ulah loba goreng sangka ulah sangu ulang deui ulah loba goreng ka ulama mantap di dunia cilak di akhirat asup neraka hayang surga apa hayang neraka kencang hayang nama surga mudah-mudahan kampung kandang sapi sadayana ahli surga anu ibadah asup surga nu tilok ibadah asup surga ya surga baik ulama kabeh ge mudah-mudahan kunaon cenah tilok salat asup surga kunaon cenah ustad tilok ngaji asup surga walaupun tilok salat walaupun tilok ngaji tapi resep ka kiai ka ustad ka santri insyaallah dicap ku Allah bakal ahli surga amin ya rabbal takbir ruhai mang santri langgung pipayun hayu orang sami-sami panjatkeun puja sangarang puji syukur atas kehadirat Allah subhanahu wa taala nu parantos maparin ka urang nikmat iman serta Islam sehat jasmani sanareng rohani alhamdulillah urang sadayana kekempalan riung tulung bermuajahah bersilaturahmi bertatap muka nganclok jauh-jauhna anu ti lembur kandangna ti kanang sapi dituna kanang sapi wetan anu ti Cibogona nu sajabana nyaeta alhamdulillah kekumpulan riung pulung dalam rangka yaitu tahlil malam ke-7 almarhum Bapak Janita urang doakeun mudah-mudahan ieu almarhum anu tos tinggalkeun putra putrina mudah-mudahan mautna nyaeta husnul khatimah amin mudah-mudahan mautna nyandak iman sanarang Islam dihampura segala dosa-dosana dijauhkeun pakuburana mudah-mudahan dipasihan raudhah min riyadil jinan jingli mudah-mudahan ieu putra putrina anu tos ngayakeun tahlilan ti malam ke-1 malam ke-7 terus mungkin ke-20 ke-40 sampai ngahol mudah-mudahan dipasihan kesabaran ke Allah subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal hadratul makaramun wal muhtaramun para alimil ulama para kiai para asatid para santriawan jamaah pemuda sadayana masyarakat kampung kandang sapi alladzi la yuzkar ismuhum ta'ziman wa takriman anu tu disebut hiji per hijina namun pa insyaallah pengirangan rasa hormat lan ta'dim abdi ka para jamaah sadayana al mukarram syekhinal kiram ka guru urang sadayana kasepuhan Abah Kiai Haji Husbullah nuti kandang sapina Abah Kiai Haji Arwata alhamdulillah tos parantos aya di tengah-tengah orang anu ti cenderus al mukarram nyaeta al Ustad Jalal al Ustad Amir sadayana teristimewa nyaeta Master of Ceremony garis dengdek MC lamun MC mah moal jalan acara bener teman moal jalan acara kita di kula mau jalan-jalan laman ke aya MC doakan dulur sedayana mudah-mudahan guru-guru orang sedayana dipasihan umur anu barokah mudah-mudahan dipasihan ke istiqomahan istiqomah dalam ibadah ke Allah mudah-mudahan istiqomah ngadidik masyarakatna ngadidik santriawan dan santriwatina amin ya Allah ya Rabbal salawat beserta salamna pamugi-mugi tercurah limpahkan ke junjungan urang sang revolusi dunia habibina leng mang habib anu aya di kandang sapi wasyafiina jeung lain oge mang Syafi'i anu aya di Cibogo
wa maulana jing lain oge anu si maulana anu ayana di Purimas, akan tetapi kanjeng Nabi orang yang bercermin yang akan menuntut orang ke di poe kiamat, yang akan membawa orang ke kiamat ke surga Allah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan orang sadayana bapak-bapak orang sadayana selaku umat-umatna selaku tabiin dan tabiatna pengikut-pengikutna ke di akhir zaman tadi dia cak peribahasa walaupun ahli maksiat insyaallah lamun kanjeng Nabi mah umat-umat kanjeng Nabi insyaallah sedayana asup surga Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah hadirin hadirat tahlilin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nya di dieu kula nangtungna idkhalus surur nyaeta kana sahibul musibah ngababunga eta cak bapak-bapak teh eta ustad budakna masih budak amat leutik bari perkenalan deui mah nya supaya terang. Ieu aran kula aranna mah F10 ngindilakobang masuk dipanggil ceramah kali dieu mah Ki Belarak. Pan kunaon cenah dilakobang Ki Belarak ku sebab pondok abdi eta di lingkungan ku kelapa bular kabeh. Matak dilakobang ku guru Ki Belarak. Emang itu umurnya sabaraha gitu? Umur orang doakeun dulur, umur kula nyaeta jalan 27. Imahna nu mana? Imahna di Kampung Cibogo aya eta tingkat 3, mobil Pajero 2 eta Imah Haji Sobirin bisineuk mampir mah mangga mampir bae. Mang Haji Sobirin eta lagi imah kula, Mang Haji Sobir bisineuk mampir mah mampir. Hadirin dulur-dulur yang sadayana anu dimuliakan ke Allah Subhanahu wa taala. Asli kula mah sebenarnya mah budak bunian nganclok balik di Jawa masantren eta. Kalembur gede, Bandung gede panggih eta Arjuna nyaeta bidadari. Keur nyantren geh keleh ku budak ping-ping ku awewe mah bener teu Mang? Nya mautul ilmi dipahdaiha paehna ilmu digempet ping-ping roro. Bener teu? Matak awas santri hati-hati lamun keur ngaji kagodana eta henteu atil bikang. Lanjutkan ngaji nu bener. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi mangga ayat 3 golongan ida matabnu adama ing qata amaluhu. Ieu anak Adam bakal pegat amalna seluruh amal-amalna ya almarhum Mang Janita panalika hirupna mah bedas bener tenang nya ngalektor juk bisa kencang ke pabrik kencang ke masjid kencang ke mana kencang macul kencang eta laman geus dicabut ku malaikat Israel maka akan terputus seluruh amal-amalna bener teu eta bakal putus amal-amalna di duniana nalika hirup di duniana ku sebab almarhum mah ya almarhum eta bertatap muka jeung kula baheula pas diundang kanang sate Ustad can coba ka deui heula cenah mohon mah cenah aya naon iya eta cenah anu buger ge cenah nya modarnya komun teu buger anu geuring modar heuh cek ulah ge modar anu geuring modar anu teu geuring pae sarua 12 nah nya eta bakal pegat kembali ke laptopnya idama tabnu adama seluruh amal orang bakal pegat di dunia aya illa diilakan illa mustasna atau illa munkoti terkecuali sabaraha illa min salasin terkecuali nyata 3 golongan yang akan tidak pegat nyata kocoran ganjarana nukos kumaha pegawaian orang di dunia bakal pegat tapi aya ilah dikecualikan cak Kanjeng Nabi min salasin nu pertama nyaeta sodakotin jariyatin nu bakal moal pegat sodakoh jariyah teh umpamana ieu anak Mang Janita cicit-cicitna incu-incuna baheula bapana magawe jeung naon magawe jeung nakahkeun pamajikana jeung masantrenkeun anak nalika dunia los teuing abah mah bodoh guys sing penting anak masantren bener teu Mang sing penting anak jadi anak anu soleh terus solehah bener teu Mang sing penting anak nyaeta ngadoakeun ngajikeun kana bapana ketika nyaeta sakaratul maut eta bapa emak lamun geus sakaratul maut kan men tadi ajikeun di hatina
barang diajikeun ku anakna ku sebab anakna eta baheula kita mesantren ku bapana teu daek lah bah mesantren masantren amat jelo baus anu bak kiai ngaladeni laju barang eta dia hayang naon cenah kula mah cenah bah hayang magawe bae ngaji teu bisa umpama anakna diajikeun nya eta barang hayang diajikeun pas nalika sakaratul maut bapana geus cengger ajikeun bapa sia tung sakaratul maut nu paeh geuning di geus bageuran nyalang apa kami ngajikeun jangan dibilang jangan ditendang karena itu bisa orang lain diajikeun malah eta nyaeta dinyajikan Roma Masya Allah cak malaikat goblok sia mah bapa sesekarat malah dinyanyikan langit Roma irama begitu balik deui bapana terus nang gelak etanya penerimaan pahampuraan mah taubat eta lamun geus dilaklakan eta geus ditutup pintu taubat tapi lamun can sakarat can dilaklakan masih dihampura ku Allah nalika masih gering ya mantakan ya bisa anu gering-gering di rumah sakit atau dulur-dulurna geura cenah sia mental lobakeun istighfar sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abuluka bi ni'matika ali wa abuluka bi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta boro-boro cenah sayyidul istighfar bisa nanaon bisa naon saukurnya eta astagfirullah sallallahu alaihi Muhammad terjadi masalah yang penting ketika gergering dielingkeun ku anak-anakna dielingkeun ku cicit-cicitna supaya eling ka Gusti Allah mudah-mudahan almarhum Mang Janita mah nalika pas sakaratul mautna mudah-mudahan sadayana anak-anakna cicit-cicitna mudahan nyaeta nalkinkeuna mudah-mudahan nalika nyaeta pas sakaratul mautna mudah-mudahan dientengkeun ku Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya Rabbal kembali ke laptop Mang sedekah jariah eta cak Kanjeng Nabi lain cak peribahasa tina duit doang ieu anak-anakna mereang kopi hideung di dahar umpamana ku urang ieu ketika orang minum eta teh diinum ku urang di lok-lok eta bisa ngajadikeun kana sebuah urang mangka si teh eta pikeun jadi kocoran sedekah jariah kangge almarhum almaghfirlah anu tos teu ayana kumaha cenah ustad ulama teu bisa sedekah duit teu bisa sedekah kadaharan teu bisa sedekah umpamana merek kaditu ngeun saukur bisa naon ngeun saukur bisa sedekah ilmu ngeun sabutir doang merek alit-alitan doang tah umpamana Mang Janita ieu nalika hirupna magahan ka anakna ya cang ieu ilmu abah yo umpamana ilmu naon bang supaya cenah muncit kebo tah doana tah ya awas nah lamun muncit kebo cenah juburna ulah dikolehkeun heula tojos bae cenah ya lamun muncit kebo geus kieu carana mantak ulah baheula kitu nya eta ku kolot lain ku kolotnya baheula abah kolot geura ceng muncit mbeta can kebal nya ilmu kolot mah beda-beda kapan ketika kulanek mencit ceng ulah make sendal mantakan eta takraman lamun mencit eta nek papuncitan supaya teu hanyir ye dengekeun bisnis cenyaho ulah make sendal ulah make sepatu nyeker bae doang budak baduy nya ngalawudu sorbana doang Habib lingketkeun lamun teu mata dilingketkeun supaya nu kebuntutna nu kepencit kana alhamdulillah eta kieu bae cakot ceng eta lamun nuncit embe aceng ngalaudu geura ngalaudu ulah make sendal dikuncit ka embena ta insyaallah eta supaya henteu bauhan anjir ilmu kolot mah nya pan baheula mah bener teh bah kuarimban bismillahirrahmanirrahim baheula mah kolot baheula bismillahirrahmanirrahim manjur doana bener teh zaman baheula mah kuari mah bismillahirrahmanirrahim aing cenah yo hayang ngubaran ka santet bismillahirrahmanirrahim bismillahilladzi la yadurru masmi syarifil wala fisamit mempan naon deui umpamana embat eta naon deui innahu min sulaiman wa inna bismillahirrahmanirrahim Allah ta'ala teu mempan deui naon deui qala yusuf labi teu mempan deui naon deui misalna doa nabi teu mempan segala-galana berarti doa min tul teu daek biasa teu daek zikir ka Gusti Allah kolot
baheula mah mempan kunaon mampana karena zaman baheula kolot-kolot baheula mah nyata bener-bener nyata takdimna ke Gusti Allah. Kuari mah budak-budak santri kuari mah nya tinggal ngeunahna di kobong behnya parah di kobong mah eta santri-santri kula di kobong bahnya pan aya kelapa di kula mah eta diseruakeun cenah kelapa santri kelapa kiai mangga santri mangga kiai laju kapan di kobong kula eta pinggir sawah kapannya bener teh tadi Cibogo laju budak santri eta berenggeng ngarising di sawah eta atuh kula biak babak belur isukan eta coba kada naon kah coba ya budak santri ngaku saat ngising di sawah kula ya dikumpulkan ku kula dak kumpul ya sakade barang ditanya ke kula dak coba ngaku saat ngising di sawah ya kak itu kami mah ngising gegen di galang na doang orang ada itu jelema mata kula di lawang santri mah ya ulah dilawan mang santri mah gagah manehna mah puting-puting ngerengkel ke kelapa naon cenah eta horeng mah budak santri alhamdulillah mang bah ulah hewa ka santri senajan santri nakal senakal nageh anggap bae eta warasatul anbiya al ulama warasatul anbiya ulama adalah pewarisna kanjeng nabi laman abah laman mamang ya hewa ka santri berarti sarua hewa kana kiai hewa kana para alimil ulama berarti sarua hewa ka kanjeng nabi geus santri mah dek salah tah komo laman umpamana aya buah mah biak eta buah budak Cibogo tidak alam dak santri teu izin deui atuh kula nu dinyap-nyap mah atuh ngarasa depan alhamdulillah. Kembali ke laptop anu kedua anu pikeun nyaeta kocoran transfer terus pahala kangge almarhum Mang Janita au ilmin yuntafa'u bihi nyaeta ilmu anu manfaat anu selalu diamalkeun terus diamalkeun umpamana kiai boga ilmu diamalkeun deui ka ustad boga ilmu diamalkeun ka santri diamalkeun di ka jelema anu teu ngarti terus diamal-amalkeun bisa alik diamalkeun terus eta mak ketika sakaratul maut ketika umur eta bakal jadi nyaeta ganjaran sedekah jariyah mudah-mudahan urang sadayana kabeh di dieu mudah-mudahan nalika sakaratul maut mudah-mudahan kabeh loba nyaeta ganjaran sedekah jariyah nah amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang ketiga awaladin solihin jad'ulahu teu panjang-panjang karena tadi teh beuteung mah berbakan nyatu ti isuknya kercurhat deh isuk pulang ngisi di Sumur Hejo jam 7 meletup nya mulai jam 8 sarapan teu di Paraban Cawabay atuh mules beuteung jam 7 ke jam 8 jam 9 beres ngonclok udah ke Saga ngisi acara walimatun nikah beres di Saga ke Cibogo tas dohor pengajian ibu-ibu beres di Cibogo nganclok di Nyurpai Kobong ya doakan dulur-dulur ya insyaallah kula keur posisi nambahan pesantren ya nami pesantrenna pesantren Riyadul Quran campuran sih hari abdi mah tina Al-Quran yang paling utama alatna insyaallah ya mudah-mudahan sedayana bapak-bapak kabeh nu boga-boga anak pesantrenkeun nya anu deukeut bae heulaan ulah nu jauh-jauh sarua bae kiai-kiai urang nya Syekhul Kiram Al Ustaz Jalal sadayana anu tempat mukim-mukim dia Al Ustaz Humaidi pesantrenkeun titip-titipkeun anakna ieu mah Ustaz cenah kula nitipkeun anak ieu nya mangga cenah tapi sebodoh cenah dipek-perekan teh ditabokan tah barang dititipkeun anak nangis setahun Ustad kula nitip di hiji deui emak-emak aya naon teh nitip kula anaknya nya kunaon bisa-bisa bismillah be barang geus bisa bismillah anak atuh balik salah saha salah guru napa kolotna kunaon atuh sia mah cenah nitipkeun ka ustad kita bisa non bisa bismillah doang jeung atuh balik deui manehna karena geus bisa bismillah hadirin rahimakumullah wa jumratul mukminin yang berbahagia. Awaladin solihin yad'ulahu yang ketiga yaitu anak yang soleh yang selalu mendoakan kepada orang tuanya berang peuting ngadoakeun buh kula mah baheula keur curhat be ya mah umur leutik umur 9 tahun cak abah baheula ceng abah mati bisa ngaji abah
Coba ge aceng ngaji ka ditu. Kula mah baheula Badung, zaman baheula mah Badung Surabaya cakolot geus ka ditu ka dia ulah aya mah. Eta cakolot teh berangkat kula nya kapungkur ka Semen kula beres eta 5 tahun ka Petir 5 tahun ke Jawa beres Jawa. Eta kelan bergede ka Cenderos ka Abah Jiluai beres boga heuncit di Cibogo. Kitu tah. Tila leutik nya bahkan penyakit santri mah Bang teu aneh. Penyakit budugna baik kula 7 eta 7 tahun. Eta lain kana leungeunna doang sampai ka lato-lato di Ararateul. Ya, kanjut-kanjut ge Ararateul eta. Heeh. Cak kula teh beda jauh santri-santri kula lamun kula pan peutingnya cak guru kula teh. Lamun boga santri jam 2:30 cenah bacaan bismillah takuhu teh bade diinte bae. Eta barang kulanya 2:30 subuh eta peuting-peuting ngontrol santri. Nu hiji eta aya keur ngopi bae menang semuk bae belek-belek bae. Pindah ke kobong 2 aya nu keur kokorian bae Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Jare kita kan ngumpus amat ya. Pindah ke 3 eta beda kan jam santri kuari mah nya henteu make HP ge aya HP jadul padahal mah kukulang geus disimpen HP Android nama aya HP jadul nyumputkeun pinter mah santri kuari mah di deuleu kukula kobong ka 3 ayo halo bed widih dari kita jadi apa kamu enggak cenah cenah aku pengen kamu cenah yuk kita dahar-dahar apa teleg aja sama kamu cenah eta santri aya bae nu kos kitunya geus ka hiji kobong cenah aya nu ngopi samuk bae anu kadua nyaeta keur ngopi bae nu katilu atuh keur nelponan di kangna bae santri kuari mau bisa dilawan pokona mah alhamdulillah mata cak guru teh ge bacakeun cenah ta kobong nata kulhu palak dinas atau aya kursi dan sajabana alhamdulillah anu katilu tadi kembali ke laptop awaladin salihin yad'u lahu anak saleh yang selalu mendoakan kepada orang tuanya yang teu kolot yang telah geus ninggal didoakeun bae diajikeun kirimkeun Fatihah kirimkeun surat Yasin kirimkeun surat Tabarak Ustaz kumaha lamun kula teh bisa ngaji Yasin kumaha cenah kula lamun teh bisa ngaji Tabarak ngeun bisana surat Gacan Palak Binas hade henteu hade alhamdulillah sarua bae Palak Binas ge asup nya ngirimkeun sedekah jari ngeun bedana lamun Palak Binas teh mah lamun transfer duit mah Palak Binas 50.000 laman Tabarok nyata 100.000 laman Yasin nyata 500.000 laman sakabeh Quran salah juz'an 30 juz dibaca dikirimkan kepada orang tua yang sudah tiada maka Allah akan berikan nyata satu mahkota terbuat dari fiddah lan dahab naon fiddah lan dahab nyata akan dijadikan nyata mahkota diberian mahkota yang menjadikan kayak di surga atau di kuburan nyata tina emas jeung perak nah kusebab naon kusebab anakna selalu rajin ngaji bae enggal peuting hatamkeun Quran nya kumaha cenah lamun anakna cenah ustad boro-boro aing mah ngaji cenah aing mah hayang ngaji cenah tapi nilainya ngaji naon ngajina tina HP bore mamang canggih nya kuari laki-laki ya aki-aki bae boga grup kuari mah nya Roni rombongan mimini lamun aki-aki rombongan Roksi rombongan aki-aki canggih kuari mah aki-aki pan gagahnya lamun hayang video callan jeung mimini eta dipencet jadi nyata bogu eta pesannya eta status dipencet ke manehna barang dibuka etanya dipencet video call barang muncul dari Persik muaget manehna selalu pingsan teh aki-aki teh halo beb cenah what is your name my name Aki bahasa Inggris ulah disangka bapak-bapak kalau lagi budak Sunda tapi bisa Inggris ya dengekeun good night selamat malam good morning selamat pagi good day selamat ngopi good jubar selamat ngojay terus salingan baik namanya alhamdulillah idza jaa ajaluhum qalu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun Allah Ida jaa lamun ajal geus datang ajaluhum ajal sira kabeh sedantene
la yastakhiruna teu bisa diakhirkeun wala yastaqdimun jeung teu bisa dimajukeun lamun cak Gusti Allah lamun cenah almarhum Mang Janita mautna nyaeta mautna dinten naon kamari teh dinten Senin teu bisa dipundur teu bisa dimajukeun ku sabab eta geus ajalna ti Allah. Allah marintah ka malaikat Israil, hai malaikat Israil cabut tah nyawa almarhum Mang Janita tah ku sabab anjeunna geus gugur daunna geus runtuh tah mangka dicabut malaikat nyawa eta nyeurina duang disilat-silat pan ustad cenah eta ngomongnya nyahuan emang geus pernah pae ya encan lagi serba bae dan tina hiji keterangan dijelaskan di kitab Durratun Nasihin dak mang santri macam pamanggih kadinya ngaji nageh masih kena iklam wuruhan sirah sahan weruh cenah bulak balik ke iklam wuruhan sirah sahan weruh iklam wuruhan sirah sahan weruh bapak nira sing weruh oh geus kitu baik pegel magame guru enggak alimah kalimat kilumane alimah kalimat kilumane beli pakai dhahri alamu kalimat kilumudor nya can ngelal can murut terus ka ditu budaknya rajin ngaji-ngajina mudah-mudahan jadi penerus alim ulama amin ya Allah ya rabbal idza jaa ajaluhum qalu la yastakhiruna as-sa'ata wa la yastaqdimun tadi tia Gusti Allah nyawiskeun ngadauh tina Al-Qur'an lamun ajal urang geus datang teu bisa maju teu bisa mundur tadi tia umpamana anu ngelektor cenah malaikat deuk datang cenah anu ngelektor cenah kamari mah cenah cager barang geus ngelektor modar cenah pae kaget henteu ulah kaget karena sudah ajal sudah diatur oleh Allah Subhanahu cenah kamari mah cenah Mang Johar cenah tos ngobrol jeung kami tos ngopi dek 5 emuk kopina kopi budai rokana rokok samsu koneng biak cenah seselok ngobrol barang tos ngopi budai 5 emuk jeung ngerokok dek seselok modar cenah wajar lah ngobrol kopi bareng jeung rokok samsu alhamdulillah jamaah hadirin hadirat subhanahu wa ta'ala yuk urang macakeun selawat khususkeun pikeun almarhum Mang Janita mudah-mudahan tadi teh keberkahan salawat pikeun jadi syafaat ke di poe kiamat amin ya Allah ya rabbal ya rabbi bil mustafa balik maqasidana wa firlana mamada ya wasi'al karami ya Allah nu maha agung amin kencang ya Allah nu maha agung minta duit sagedung supaya bisa tutulung sesana jeung modal nyandung ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami ya Allah nu maha kaya minta duit sameja supaya mere tatangga sesana jeung meuli inopa ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami alhamdulillah sakitu teu panjang lebarna haturkeun nuhun ka masyarakat jamaah sadayana bila aya kesalahan datang nanti abdi pribados kebenaran datang nanti Allah Subhanahu wa ta'ala al-haqqu birrabbik fala takunanna minal mumtarin iwak petik iwak cepat iwak lele lebih baik lebih cepat tak bertele-tele tasyo kabehan sibuhan beteungna wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.